Umat Nabi dicawiskeun di surga 7 golongan. Kahiji budak nonoman getol tobat ka Pangeran. Kadua jalma berehan sodakoh teu ditembongkeun. Katilu nu unggal dinten salat duha dilanggengkeun. Opat tukang berjamaah sanajan seueur kasusah. Leungit harta henteu nyaah najan tinggal berjamaah. Ari anu kalimana jalmi anu hafal Quran, bari ngamalkeun isina anu aya dina Al-Qur'an. Ari anu kagenepna jalmi anu tarajinah, najan gelis nu ngagoda sieun ka siksa naraka. Najan kasep nu ngagoda sieun ku siksa naraka. Ari anu katujuhna jalmi sok ngocor cipanon, banget sieun ku Pangeran dosa alit ditobatan.